samping wilujeng tetepang deui sareng channelna Bintang Carita anu mana dina channel ieu ngebahas cerita-cerita unik, cerita-cerita mistis, dongeng-dongeng unik sareng sajabi-sajabi. Atuh dongeng ieu teh asli atanapi pituin urang Sunda hasil rekayasa atanapi karangan urang Sunda. Atuh teh hilap cerita ieu disuguhkeun kanggo sadayana anu nuju istirahat, anu nuju barang damel keneh, anu nuju di perjalanan. Mudah-mudahan sadayana aya dina kasehatan, sadayana aya dina kalancaran. Atuh supados teu nyangkolong kana laptos sumangga urang wacangkeun deui nyaeta dongeng anu kasimpen dina dinten kamari, dongeng anu katuna dina dinten kamari anu nyeunap judul Dedemit Gunung Cibongkok. Beja apa beja-beja carita patepa-tepa yen Yayan menang pusaka ti Gunung Cibongkok. Nepi we beja eta teh ka kampung Cirasa, jauh di kampung Sukasenang. Nyaeta caritana Yayan geus meunang jimat atawa geus meunang mustika. Harita teh geus nepi kana ceulina Ajo, Odar, jeung Ohim. Manehna nyaeta jalma anu sok neangan kasaktian ku cara ngadatangan leuweung-leuweung, ngadatangan makam-makam karuhun baheula. Anu niatna rek menta jimat keur kepentingan maranehanna wungkul. Harita Odar, Ajo jeung Ohim keur ngalobrol mani uplek kacil. Nyata rek indit ka gunung anu kungsi Yayan menang mustika atau menang jimat ya. Bancangna carita jaman nu tiluan eta geus nepi ka gunung. Harita ceuk Ajo, jigana ieu tempat nu ngaran Yayan meunang jimat teh. Odar nemalan. Ari ku tanda-tandana mah jiga nya. Ieu tandana batu kaciri taneuh beulah. Jeung dina taneuh eta ge aya ngalegok. Ieu yakin urut tapak mustika. Harita ceuk Odar. Jalma eta teh lain jalma biasa. Manehna teh tukang dugal lah. Jalma teh tukang dugal.
ayo sok naik ka gunung bari ngalakukeun ritual. Ohim tukang ngumpulkeun daun-daun garing anu aya di makam-makam atawa anu aya di leuweung-leuweung. Tujuanana pikeun nyampurnakeun ilmu-ilmu anu geus katarima ku maranehanana. Tah hari Odar mah geus sababaraha kali nyorang ritual ngukus diri atawa tapa di tempat-tempat karamat. Kitu caritana teh. Harita nu tiluan teh keur ngobrol. Sora Ohim rada peura. Mun bener yayan menang jimat, tah itu tempatna masih keneh panas. Eta pusaka pasti nyisakeun aura. Anu dimaksud nyisakeun aura, nyisakeun tapak juga maksudna. Maka urang dijengan deui. Hilana sajang ngalakukeun ritualna, ngalakukeun mejasmedi lanjut bahasa urang nomornya. Angin ngagelebug, sora ting cikikik, ting cik, ting cakakak, ting cer ieu duka ti mana asalna eta disarada. Nya lamun keur jelema biasa mah geus pasti we lumpat. Lamun jang jelema biasa mah. Ujug-ujug aya sora anu kacida handaruan, anu kacida ngageleger. Eta nyarita ka jelema anu ti luar. Hei, maneh boga niat jahat, maraneh moal bisa balik. Lamun maraneh boga niat goreng. Kitu bahasana handaruan dan ngagrem. Odar ngareeret kagigireunana aya bayangan hideung naik tina taneuh siga nu hirup ngarayap nyampeurkeun. Ajo buru-buru nyekelan leungeunna kana tangkal. Tapi tangkal eta ngadadak keluarkeun getih. Kitu katingalieun aku Ajo. Tah lamun Ohim harita ngagorowok. Ohim mah ngagorowok bari macakeun jang-jawokan. Pikeun narik hiji kakuatan anu maksudna keur narik jimat nu aya di dinya. Aya deui nu nyarita anu rasa takabur moal meunang nanaon kalah bakal menang cilaka. Eta anu nyarita kadareni deui ku jelema tilu. Tah kakocapkeun eta jelema anu tiluan teh galungan jeung bangsa dedemit atawa jeung bangsa bukan naon lah. Pokona mah anu ngageugeuh tempat nyaeta anu ngageugeuh Gunung Cibongkok teh ya. Kakocapkeun eta jalma anu tiluan galungan jeung mangsa dedemit anu masih keneh ngajaga urut tempat mustika atau jimat anu padahal jimat mah geus disarenkeun ka nyata kayayan. Ganjangna carita
jelema nu tiluan teh eleh lah. Elehnya eta di rempon ku para dedemit, di rempon ku para penjaga di dinya. Jelema anu tiluan kabur balik turun ke handap gunung. Galengkahna maneh maranehanna berat. Sapertikeun taneuh teu narima kana suku atawa kana tapak nyata ka diri maranehanana anu baroga niat goreng. Tungtungna maranehanna nepi ka handapeun gunung kayana teh bari kokoloyongan. Leumpang ge kur tiap ngarayap. Malah odar mah murageun karep dina gawir bakat sieun nyaeta diudag-udag ku para dedemit, ku para penjaga di gunung. Ajo jeung Ohim ge nyusul hampir teu kuat nangtung acan. Carita sanggeus nepi ka lembur. Sanggeus nepi ka lemburna eta jalma-jalma nu tiluan nyaeta nu aya di anu balik ka kampung Cirasa. Bajalna di lemburna bahkan jalma-jalma eta teh karaget araneheun ka jelema nu tiluan ku sabab kayaan awak atau kayaan beungeutna teh ruksa kacida. Barareuh reuh ibarat diseureud odeng, reuh ibarat diseureud kamarang. Aneh pokona urang lembur ge. Ningali sanggeus tarurun ti gunung, tarurun tos nareangan mustika, balik teh dikasieun rupana teh. Nyaeta lieur ibarat diseureud odeng, lieur ibarat diseureud engang. Tah kitu pemirsa. Jadi sebalikna samarulangna tos nareangan jimat teh eta jelema nu tiluan teh nya caritana mah eleh ku para dedemit, eleh ku para penjaga gunung. Akhir carita tina lalakon ieu gunung lain tempat pikeun menta. Sawae anu nyendit anu dibarengan ku hate kotor tangtu balikna bakal meunang hukuman jeung cilaka. Tah tina lakon di luhur oge jelema nu tiluan eta teh baroga niat goreng anu ditungtungan ku akhirna cilaka nyaeta diunag para dedemit, diunag ku para makhluk-makhluk anu ngajadikeun awak manehanana teu puguh rupana. Sakitu wae dongeng ti sim kuring. Laresna mudah-mudahan tina anu pikahoyong atawa tina alur carita anu dibabarkeun di luhur atuh lepatna pengen tina kakaliruan sim kuring dina nyuguhkeun ieu carita atanapi dongeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga permios.